sia mah teu percayaan urang mah nya munu nya gede nya pulen nu urang mah nya aya empot hayaman jabah tarapa jejet da urang mah unggal bulan oge sok dikurud. Tuh di ditu we. Oh, ayo gancang urang geus teu kuat atuh ya. Me ai mana semane acan? Meni erek mandi hoream. Mau dahar sebeuh. Kret anjing. Rek gawe capek. Ayo mana hayangna naon atuh? Hayangnya bule aja. Anjing regan gombal. Bae atuh. Cicing aing geus teu kuat kieu ya atuh. Baron si baron dah ompong goreng patut tiga kadus banget nah Sok tiga. atuh asupkeun. Ih. Sok buru cing jero. Asupkeun tah kudek-kudek. Tah me ganteng yang saasup me. Buru ih asupkeun ka jero ih. Kita mah gedean liang, nah me. Udah yang gitu tepikeun Kak. Sieun gede gitu ieu mah mesum anjing geus yakin ieu mah geus. Astagfirullahaladzim anjing. Ku aing gerebeg sia. Kumaha nih? Anu mesum jeung mesum pikiran teh sia teh bule. Sok atuh asup sok. Iya, ku aing di dieu tes me, tambah penasaran me aing ieu. Aduh, aing mah greget. Sia pengikut kunaon. Ieu di awewe harga dirian cetek. Naon sia baron da aing mah keur ngorong. Siap goblok, pikiran teh kana mesum wae urang mah ningali korong si bule gede greget. Hayang mah nyokeakeun teu bisa banyak ku curug urang. Antep sorangan tuh kan ieu anjing geuleuh. Ih, bikeun. Gandeng atuh mah capuk. Hayang ngorong aing anjing. Bikeun. Gering gitu, ngoriang asana teh pararana segala karasa Gusti sirah jejedudan segala kudu minta anter ka saha atunya ka dokter kasih bule gitu atau kasih baron ka sahanya. Aduh asa cing sararia kieu Gusti cing para uriding nguriang. Tah kebeneran aya si bule. Naon me? Le, antar urang atuh le. Reka dokter reka klinik pokoknya mah ka mana urang hayang dipariksa. Awak teu ngarareunah jejedudan, mareuh meuh muriang paranas tiris le. Irah nganterna ayeuna. Heunya ayeuna atuh le gering ge pan ayeuna, mah nya gering ayeuna di antarna taun hareup. Sok mararaco. Tapi aing teh bisa me, aing rek bisnis heula me euy. Sia mah kitu wae, ai tempo sararange ka urang ngalompiaskeun teh, tempo urang muriang kieu mau nganter-nganter acan. Sama kitu licik sorangan. Baron? Iya. Baron, aing mah keur naon ngadon sare di dieu? Tuh nya maneh aing mah teu arapal aing sare di dieu aing mah teh teh kitu bra bobo sih mengganggu aing keur ngimpi anjing. Ngaganggu wae aduh aing sare di naon atuh esme sia teh. Motor maneh aya teu? Aya deuk naon? Hadieu atuh sakedeung nangtung heula, urang rek ngomong. Aya naon tuh minum pengan lebay teh ya atuh aya naon? Sia aing keur gering teh ka dinya
Lebay maneh goblok karek kitu ge dicolok nyeri. Lain lebay, anger nyeri mah karasa ku sorangan mau aku maneh. Buru antar urang ka klinik make motor maneh. Teu kuat tadi teu kuat tiris kieu. Heuh sok hayu tapi mah di jaket teh lah pupurikeun kitu jiga doma adu sia teh ongko tiris tapi teu make jaket. Udah jeprut zamannya. Nu kieu teh baju hot pan urang keur muriang keur karasa tiris jadi make baju hot. Anya make baju ponok sakieu sia teh ari gering mah make tertutup sia teh make jaket make celana panjang engke bobole jiran jiga papatong teh hirup teh. Asa mah balagukna teh nyaho gaya nu kieu teh gaya nyaho. Ari kitu cara mah aing nu hotna tah aing nu merangsangna tah. Kayak apa gitu. Siapa bagaya di topi make jeung nyanyian we terus sehari ringan juga jelema senang banget we sia mah digayakeun. Terus naon masalahna? Emang nih? Kali Masalah masih henteu gaya we diheulakeun dibuka bengkok. bengkok naon? Eta ari maneh. Maneh we body siga gitar Spanyol aing ku aing dicolok longgar ngageblos anjing. Nah sia nu ngageblos teh. Tah bobogaan maneh goblok. Cek aing mah make lem saeutik tetesan di luhurna jeung di anak jawer-jawerna kitu. Rapat atuh goblok hese diasupan sia Kena teh. dikit dicolok ku apa bor. Reka mana? Deka hareup. Hadi heula atuh erek curhat. Curhat naon atuh maneh teh? Urang siaron cek mantan salaki. Urang mah dipake teh ngeunaheun. Bohong, aing mah teu percaya, enggak percaya, enggak bohong, eta mah bohong. Ah sia mah teu percayaan, urang mah nya munuu. Nya gede, nya pulan. Ah, Waduh, esme geus bohong mana mah. nu urang mah nya aya empot hayaman, jabah tarapa jejet da urang mah unggal bulan oge sok dikurud. Waduh, Sia teu percayaan ka urang teh. aing mah teu percaya dengan omongan kamu yang anu kecapluk itu. Amun maneh yang dipercaya ku aing, biasana ku aing. Si anjing kalau asa dibibita dikitukeun teh. Siapa urang teh rek curhat kitu teh lain ngabibita maneh. Apa rek dicolok? Goblok. Jadi apal permana jeung nikmatna teh.